Goblok. Saha mangklukna anu kumawani di tengah dina kawasan kaula. Tuh cukup ku eta. Engke peuting si lain jeung incu kaula. Anu raga wadagna keur diinjem ayeuna kudu nganterkeun deui sasajen anyar. Kudu mawa embeh hideung pikeun tumbalna. Paroman Bah Arnawi rada kreuwas apal yen embeh hideung teh hartina sabanding jeung nyawa jelema. Padahal wanci geus hanut moyan, tapi naha mata poe kawas nu horea manceran melid kalah melepet ngintip bisa tukang ngeuna langse. Cahayana riem-riem norobos kana sela-sela dapuran haur jeung kiara teu bisa meruhkeun kana tirisna hawa isuk-isuk. Caangna saukur bisa nyieun gambar garis-garis nojo kana taneuh. Ibun Bajra tinggarayot gurilapna lir mutiara dina unggal dangdaunan. Kalan-kalan marurag kapaksa basa dauna kabadu kujangjang pikukur anu keur kikiplik karek harudang. Gunung Nangkod pasir leutik anu pernahna kuloneun Gunung Budugul persis nama naplok dina tonggongna. Matak pada narlah weh pasir Nangkod nyaeta pasir tempat makamna Mbah Buyut. Karuhun anu kusakumna masyarakat Cisela jeung sabudeurina dipunjung, diagung-agung, dikaramatkeun. Ceuk beja ti kolot baheula Mbah Buyut teh minangka barisan sakit hati pajajaran anu pisah tina pasukana alatan kateter jajaten basa dirurug Cirebon anu saterusna ngababakan umah-umah di dieu ngarundaikeun turunan. Terus ceuk sakawol deui mah cenah Ki Surabrata ngaran Mbah Buyut keur jumeneng teh geus heula iraha-iraha kasampeur deui dongeng eta mah alias mun geus-geus ge aya nu maot ku wisaya angin leutik alatan ngomongkeun manehna teh. Cisela teh lembur leutik di suku Pasir Nangkod pernahna rada anggang ti lembur-lembur nu sajena. Wangunan imahna kawilang alagreng sok najan teu kabeh tapi danajan basajan najan kubilik wangunan-wangunan imahna mah parageuh nepi ka kandang ingon-ingon ge warweg sabab kusen-kusena dijieun tina jati nu umurna geus ratusan taun. Kabayang meureun sabaraha hargana kai jati di zaman kiwari. Demi kahirupan sapopoena estuning kudu turut tumut kana aturan jeung ajaran Bah Jamantra minangka kolot lembur. Oge juru kunci makam atawa puncen. Lamun ceuk Bah Jamantra teu meunang hartina pamali, pantrangan atawa pacaduan. Sabalikna lamun ceuk Bah Jamantra kudu urang Cisela ulah baha. Sok sanajan eta salah ceuk hukum estu panitah anu kaluar tina bibirna tan wande sarua cenah jeung kasauran Eyang Buyut anu nya-nya kudu diestokeun pisan. Mata poe masih keneh kuliatan jiga-jiga nu bakal bolai deui mancen tugasna poe ieu. Kunaon cenah? Pedah dek nyang hareup pangijih kitu atawa pundung sabab caangna beuki dieu beuki kasilih ku poekna papedut anu teuing ti mana boa daratangna. Angkeub minuhan sabudeureun Pasir Nangkod
Kawas nu sapamandegan dek milu ngariung jeung urang Cisela anu keur hajat ruat panyinglar bahla. Tunda dina tempat nu biasa. Bah Jamantra marentah ka ibu-ibu anu keur cakah cikih nundaan nyiru wadah sasajen. Bakakak hayam camani jeung hayam camani anu hirup keneh anu lebah sukuna di talian, ulu domba, sate 7 tindik, dawegan kalapa hejo, rurujakan, kupat, cikopi amis jeung nu paitna, minyak seungit, surutu, parukuyan, kembang 7 rupa, jukut palias, pare ketan 7 geges, menyan, gentong eusi cai jeung nu sejena. Sanggeus beres, Bah Jamantra mendeko hareupeun makam Mbah Buyut dilingkung ku sarerea. Ngantelkeun curug kana bibirna nitah jempe. Sanggeus kitu mah Bah Jamantra mimiti kunyam-kunyam. Menyana. Sanggeus sawatara lila. Mangga, Mama. Hiji aki-aki hareupeunana ngasongkeun ajrih pisan. Bah Jamantra merulukeun menyan kana parukuyan, haseup mulek ngelengseng ka sabudereun makam. Sanggeus kitu ngaluarkeun pusaka gagaman, pedang tangkang, pakarang pusaka ditinggal Mbah Buyut. Laju dideang-deang luhureun parupuyan, bari ngagarendeng deui. Bul kukus sumubar ararung menyan, menyan bodas sarigu sukma, sukma eling samudaya wali. Salam bakti karama ka ibu sadu, weyang anu linggih di wetan, dadari kobul maksud. Ramona katembong mimiti ngageter. Masyarakat Sela maranco usunaker. Bul kukus kaining kahirupan, manggumilang kaselang kalamenyan. Jaga hiji wasa jadi tangan pangawasa, bisa aya penyakit di kulon, pangulangkeun deui ka kulon, kawetan terus kakalerkeun. Cunduk nyungcung datang rahayu, panca buana di buana panca tengah, sampurnaning jaya, jaya kesampurnaan. Sumurup nyaingkang simuun cahyana gumilang. Ngageter beki rosa. Kelila ujug-ujug rengkenek. Bah Jamantra mata silat. Tiba bergeg bangun kernahan rosana tanaga. Panon nuti tadi perem lalamunan benta, malah saterusna ngaburileng semu beureum. Ular giler badi sepulang. Sorana agem handaruan, panona bureleng kana hayam camani, talaunan leungeuna ngarongkong. Keok, keok, hayam teh kekeokan, basa palebah, beheungna digegel ku Bah Jamantra nepi ka sapa. Sanggeus kitu dibetot satarikna nepi ka huluna buntung, getih seger muncrat palebah beheungna, kitu deui dina bibir Bah Jamantra. Getih ngalemereh, kawas nu hanaang tas leumpang jauh. Getih anu ngucur teh ditandean ku sungutna nepi ka saat. Malah dikecrokan semu ceplak. Sanggeus ngalungkeun camani, leungeunna ceg deui kana dawegan hejo, laju dilekik nepi ka beak. Surti naon kanu keur lumangsung, aki-aki hareupeuna nangisan saeutik, bari angger rerengkuhan. Atur nuhun sinuwun, wilujeng sumping sun. Bari cong nyembah, aya naon ngangkir kaula. Sumuhun sun, sinuwun terang ku anjeun. Sim kuring moal bade ngaleuweuwihi, ngaluluhuran kana katerang sinuwun. Silaing Arnawi sun, Arnawi. syukur incu, syukur. Ampun paralun sun, manawi ngangkir dina wangkid ayeuna teh sanes kanten perkawis lumangsung hirup huripna Cisela sun. Sareng kumaha kedahna anu baris dipilampah ku sim kuring sareng sarerea nu aya di dieu. Kanggo mulangkeun deui lembur kana kaayaan sabihara-bihari sun. Gampang eta mah. Leungeunna hamprak Mangarnawi gura-giru nyeungeut surutu laju dibikeun ka Bah Jamantra. Cisela keur digunasika.
Baja mantra ungut-ungutan bari musapan janggotna nu geus pinuh ku silalatu. Cisela keuna wisaya batu. Maksana wisaya kumaha Sun? Karunya teuing incu-incu kaula sing salabar Mang Arnawi jeung masyarakat nu aya di dinya arungut-unggutan silih telong jeung pada baturna. Ayeuna nincak bulan. Sapar Sun? Bener pisan, bentang kukus. Kulon kaler Sun. Paingan. Ciciren naon eta teh Sun? Nagara keur harengheng. Pangagung-pangagung parebut kagunganana. Bakal datang hujan gede. Panyakit mahabu di mana-mana. Loba kasusah jeung kasangsaraan. Sabab kadaharan marahal, pepelakan kuhama, ingon-ingon parae, jeung bakal datang angin anu rongkah kacida. Rajah Sun kanggo pamunahna. Mbah Arnawi motong, loba panteranganana kaula anu dilalanggar ku sarilaing kabeh tuda. Rumau Sun matak sim kuring ngangkir sinuwun tina wangkid ayeuna teh teu aya sanes bade sasadu Sun. Teu cukup. Panona ngaburileng semu kurung Cisela kudu diruat. Nyanggakeun sadaya-daya Sun. Kadiekeun curug Baja mantra ngunjuk kana gentong. Mang Arnawi gentak ngeserkeun gentong eusi cai ka hareupeun Baja mantra. Sanggeus murulukeun deui menyana, Baja mantra ngadeang-deangkeun gagamanana bari punyam-punyem. Sanggeus beres, gentong teh diciduhan bari diauran kembang 7 rupa. Ieu cai asupkeun kana sumur nu aya di tengah-tengah lembur kana gentong inumeun jeung keur ubar. Bari leungeuna ceg kana jukut palias terus dikepes-kepeskeun ka papat mazhab. Mangga Sun. Teu cukup ku eta. Engke peuting silaing jeung incu kaula anu raga wadagna keur diinjem ayeuna kudu nganterkeun deui sasajen anyar. Kudu mawa embeh hideung pikeun tumbalna. Kek. Paroman Mbah Arnawi ngaradak leuwas apal yen embeh hideung teh hartina sabanding jeung nyawa jelema. Naon sia rek baha. Siki panon ampir-ampiran nolong. Sumuhun sinuwun. Mbah Arnawi rampang rempeng halus. Baja mantra ungut-ungutan. Panona peureum beuntak ngararasakeun nikmatna surutu. Keur kitu teh ti lebak ti jero lembur Cisela hawar-hawar kadenge sora ajan lohor ngalang laung ngahiap-hiap nitah eling kasing saha bae anu ngadengekeunana. Goblok. Saha mangklukna anu kumawani cucungah dina kakawasaan kaula. Baja mantra mureleng pedang kangkang dipesat. Sanggeus samemehna ngarames heula surutu terus nangtung lajag lejeg bari nulak cangkeng. Awakna ngageter, dadana katingali bangunap, kebek kulimpasna seuneu amarah. Hapunten Sun, hapunten. Mang Arnawi acong-acongan katingali beungeutna nyeak beureum bari kekerot. Masyarakat Cisela nu aya di dinya kawas dikomando kabehanana meh bareng mencrong seukeut ka lebak. Dina paromana sewang-sewangan katinggal neundeun ka keuheul anu pohara. Ngagidir pagali botak jeung rasa kasieun nu natapu alias Mbah Buyut bakal bendumana. Wanci geus harieum beungeut najan hoream-hoream ge mata poe teu buru ngarengsekeun pancena poe ieu. Talai badot geus harudang tina sarena geus karasaeun lamun beuteungna menta eusi. Pantosna teh siraru atawa bumbuahan nu geus arasak keur ngaleungitkeun ku kurubukan beuteungna. Rarecet kalaluar tina liang-liang usuk awi suhunan jeung tina sela-sela daun tangkal cau. Sora gaang mimiti kadenge sok sanajan karek hiji dua ge. Kalan-kalan disarengakeun ku sora koak. Sarurak ngagonjak kasakadang gaang basa sorana teu pupuguh jarempe. Kagareuwahkeun
ku geblugna jambu batu asak nu dipurag-purageun ku lalai. Peuting ieu diunggal imah simpe malah leuwih simpe batan sasari. Teu katingali lamun urang Cisela ngalakonan kagiatan anu biasana. Padahal karek ge reng adan magrib kawasna capeun meureun sapoe jedur tas hajat di Pasir Nangkod. Ngan saukur kadenge sora budak anu kawasna mah bararuten jeung gelentem indungna ngupahan. Eta ge teu lila saterusna mah simpe deui. Beda jeung beh tonggoheunana nyaeta hiji wangunan masjid duduk jendela anu katingalina rada cakueum kurang kaurus. Lebah bilikna barolong pedah we caangna lampu 5 watt katingali maloncor kaluareun masjid. Jang Dasuki gerak komat bising kaburu akhir. Ki Arnasan ngageruan Dasuki anu keur tunga-tengo kaluar. Satadina sugan we poe ieu mah aya nu haat dek salat berjamaah di masjid Ki. Dasuki rada ngutruk. His, keun we. Ki Arnasan ngahuit. Gerak komat angguran mah. Mangga Ki. Sanggeus komat Ki Arnasan jeung Dasuki sarolat bangun husuk naker. Rengse salat terus wariridan. Sanggeus sawatara lila asa bayeung yang teuing peuting ieu mah. Ki Arnasan muka obrolan bari ngalaan kopeah ngageberan awakna. Nya Ki. Lamun dek hujan geracur atuh lain diganggayong kawas kieu. Is, pamali kitu omongan teh. Kawas nu teu iman wae. Ngahuit bari angger ngageber-geber kopeahna. Dek nyang hareupan ngijih kawasna mah jang. Dasuki teu ngajawab, leungeunna ngarongkong warah bako bawa Ki Arnasan. Murintil pahpir terus diseungeut. Hawar-hawar kadenge deui sora budak ceurik nu keur diupahan ku indungna. Dasuki ngalieuk lalaunan kalebah datangna sora. Riak paromana ngadadak robah. Geus cager budak teh sujang. Ki Arnasan mencrong Dasuki bari nuna bako kana pahpir. Nya eta atuh. Dasuki humandeuar. Geus diubaran. Parantos Ki. Ngan Sing sabar we tong ieu ngarasula. Ki Arnasan motong. Dasuki teu nembalan. Ngaruk bari ngepuhkeun hasil proko. Geus ulah kitu engke ge cager. Biasa eta mah panyakit budak. Ki Arnasan ngababerah. sanes eta Ki anu janten pikiran mah. Dasuki tanggah mencrong Ki Arnasan. Naon deui? Perkawis pamajikan Ki. Sugan teh kunaon cenah gering. Dasuki gideg lalaunan. Ki Arnasan neuteuk beungeut Dasuki halisna katingali naek. Perkawis eta Ki. Ngarenghap jero pisan bangun seungah. Nya Ki Arnasan motong narik napas samemeh pok deui nyarita. Pangeran moal mere coba ka makhlukna nu ngaleuwihan kana kamampu jeung kakuatan makhlukna. Tapi abdi salaku salaki teu bisa jadi imam pikeun pamajikan abdi Ki. Teu bisa mimpin kulawarga kana jalan anu dipikari dokumenterna. Ke kumaha cenah? Unggah adat Ki. Saprak si weweulek jamantra gawe kitu peta. Hus. Keheul teu da. Ki Arnasan gogodeg bari menerkeun silana. Saprak si jamantra cenah menang wangsit timen dibawa jadi juru kunci makam Cisela robah 180 derajat. Dasuki garo-garo teu ateul. Padahal naha si Surabrata nya si weweulek Mbah Buyut abdi terang dongeng na baheula keur alitipun aki cenah keur hirupna teh si Surabrata jelema baragajul pamaenan palacuran jawara kahot anu kungsi mimpin hiji garombolan rampau
Tapi nah ayeuna bet dikaramatkeun ku sarerea ka asup pamanjikan abdi. Ku logika ge boro-boro keur nang tayungan nulungan batur. Manehna sorangan ge gua keur engkak-engkakan di dituna teh. Us, bisi aya cak-cak bodas ah. Kiarnasan ngahuit. Paduli kadingen ge ki. Dasuki teu malire, malah katingalina beuki negreg. Baheula mah ieu masjid teh pinuh kudu ngadareres kalam-kalam ilahi. Ari ayeuna tong broning diurus, dipalire ge hanteu. Kabehanana sarieun ku si Jamantra. Sieun diteluh meureun. Geus, kamana bae ngomong teh. Coba gerak tadi isuk-isuk di ditu tuh di luhur cenah ku sabab Cisela teh keur keuna ku panyakit. Teu pupuguh masyarakat Cisela kudu nyuguh ka Mbah Goblog. Naon hubunganana nu puguh mah kalah musyrik tah. Kiarnasan mencerong seukeut ka Dasuki gogodeg. Cek pamajikan basa tadi balik di pasar. Cenah Cisela teh keur keuna ku saya. Keuna perlu batur. Pedah urang Cisela loba ngalanggar pantrangan. Jadi weh Mbah Goblogna benu. Pan beuki salah kaprah tah pamikiran teh. Terus nasib Gunung Brugul ayeuna Leungeun Dasuki tutunjuk keluar. baheula mah sakalian hayang cangehgar wae mah gampang. Tapi kiwari saprak digugulung si Jamantra kalakuan urang Cisela badis euwah-euwah. Los kadinya geuning. Istighfar istighfar di jero masjid ieu teh. Gunung Budugul geus cocok jeung ngaranna teu hejo kaos baheula, teu bisa nedencai keur sakalian kahuripan awakna. Geus dugul sabab kai-kaina di paralingan dipake ngawangun imah. Nepi ka kandang domba-domba wae ge make jati. Sawareh deui di jadwalan. Dipikir-pikir mah urang Cisela teh barangsat kabeh. Dasuki gagejret bari mabeskeun rokokna kana asbab. Geus masjid mah lain tempat keur ngomongkeun batur. Baharnasan ngaleuleyan. Tapi keur ibadah urang mah tong sarwana. Matak sugema pisan abdi mah. Keun cenah karasaeun kumaha tah peurihna ajab pangeran. Nurunkeun ka sakit, papelakan ruksak ku hama, ingon-ingon parae. Leungeun Dasuki dipepreket. Salah boga pamadegan kitu teh Kiarnasan giat ngahuit. Naha Dasuki melohok tayohna kapeupeuk mamarasna. Dina kaayaan genting samodel kieu oma Cisujang mah atawa keur sing saha bae oma kudu asak-asaknya napakurankeunana. Kiarnasan ngawawadianan semudarida. maksudna Datang na kasakit, datang na cocoba atawa boh naon bae lain harti karuhun anu keur benu atawa ajabna pangeran pedah umatna geus kalufur. sumuhun ki. Lamun boga anggapan kitu sacara teu langsung si Sujang geus ngaponis yen pangeran teh logojo sabab nyiksa umatna ku cara nurunkeun ajab. Terus palebah mana Rohman Rohim ulas asihna pangeran atuh lamun kitu mah. Da geuningan pangeran ge geus kaancikan ku sifat nafsu. Kek kira ngartos abdi mah. Unggal-unggal nu dilungsurkeun ku pangeran ka alam dunia ieu rahmatan lil alamin. Eta kabihanana mangrupah hiji barokah, hiji magpiro, hiji rahmat keur umatna. Najan bungkeleukna banjir gede kawah tsunami. Naon bae oge hartina sakabeh kajadian di dunia ieu teu satapa-tapa diturunkeun angin pikeun ngabogaan tujuan anu tangtu. Anu ku urang sakabeh kudu ditapakuran, dipikiran jeung pikeun kuatna kaimanan urang salaku umatna. Lain saeutik-saeutik karuhun keur ngamuk, saeutik-saeutik eyang keur bendu. Sudah abdi mah nyeri hate ku pamajikan ki. Baheula mah getol kana ibadah hate. Tapi saprak si Suudon
Angguran malah bangadua geura mudah-mudahan pangeran ngalungsurkeun taufik jeung hidayahna. Amin. Mudah-mudahan nya Ki. Dasuki musab beungeut launan. Urang kudu silih doakeun, silih caangan, usaha satekah polah sangkan kulawarga urang aya dina panangtayunganana. Sok sanajan pan hasil namah teu nyaho, da teu wajib-wajib acan geuning ceuk katerangan ge. Pan dicontohkeun dina Al-Qur'an, Kanjeng Rasul sanajan adug-adugan teu ieu tiasa meruhkeun kana teu asna hate emangna Abu Jahal. Terus Kangjeng Nabi Nuh ge sami teu tiasa nulungan garwa sareng putrana nalika banjir keur ngeumbumi. Nuhun geuning nya Ki. Matakna urang mah ulah petot-petot ngelingan kasing saha bae ge ka pamajikan urang, ka budak urang, ka dulur-dulur urang anu omonganana teu kebat simpe sajongjongan. Oh nya Ki. Dasuki muka obrolan deui nyalengorkeun. Manehna surti kana eusi lamunan Ki Arnasan anu manghanjakalkeun ku kalakuan lanceukna Mang Arnawi jeung kailangan ku pamajikan anu geus tilar dunya. Cenah mah alatan bisaya angin leutik. Aya naon deui? Ki Arnasan seuri maur. Kumaha lamun isukan rebon-rebon keneh kuburan si karuhun goblok teh urang duruk we. Geus ka mana bae ari taeun teh geura adan waktuna Isya tuh. Ki Arnawi mungkas bari nunjuk kana jam anu ngadaplok luhureun paimbaran. Laju cengkat muru katampian dituturkeun ku Dasuki. Reug-reug nama kawas nu bakal pihujaneun penting ieu teh Ki. Burukeun abdasna Ki, bisi kabur hujan. Dasuki tetanggahan ningali langit. Janari leutik hujan mimiti turun maralat carang ninggang kana suhunan. Beuki lila beuki ngarepan ngagebret dibarengan ku motahna angin. Ratusan jam paring nu rojosan awak Bisma ting barasatna kincilaban nungguak ngawik ngawut-ngawut langit. Rungkad-rungkad ke tatangkalan jeung mecutan kana lamping-lamping gunung. Cai lir nu dikocorkeun ngaguyur gunung Burugul ngan Orokaya tatangkalan anu sakuduna bisa nahan teh ayeuna mah geus ka manaboa. Tohagana Budugul teu bisa meruhkeun kana rosakna tanaga caah. Malahan batu-batu, taneuh, jeung tatangkalan anu leutik mah palastra ka barawa pali. Pamustunganana caah anu sakitu umpal-umpalan teh murag kalebakeun ka pasir leutik jeung lembur handapeunana. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur mugia tiasa dicanak urang anu saena dipicin anu awonna. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.